Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu dipihormat Ibu Ratnawati MPD salaku dosen pangampu mata kuliah sintaksis sareng rerencangan anu ku simkuring banggakeun. Wilujeng tepang sareng kelompok 7 anu anggotana aya Iyang Wariatul Umah, Nabila Silmi Ibrahim sareng Sayyid Abdul Roja. Dina lawungan ayeuna bade ngabahas ngeunaan dumasar ngandung hentena klausa. Dumasar kana aya teu ayana klausa dina kalimahna, kalimah teh dibagi jadi kalimah klausa jeung kalimah tan klausa. Kalimah klausa nyaeta kalimah anu mibanda unsur pangwangunan nu mangrupa klausa. Kalimah klausa bisa diwangun ku hiji klausa atawa leuwih. Boh klausa bebas wungkul, boh klausa bebas ditambah klausa kaugar. Ku kituna kalimah klausa teh ngawengku kalimah salancar jeung kalimah ngantet. Contohna ieu nyandak tina wacana buku kumpulan Carpon Halimun Peuting Sri Panggung. Tina halaman 53 anu kahiji aya kalimah tayohna Kang Suparta teh gede keneh duriat. Tapi banget nurut kanu jadi indung dati barang berat nyirahkeun ge manehna teh tuluy buang diri abur-aburan curo kana gawe. Kalimah di luhur teh kaasup kana kalimah ngantet bagian kalimah lalawan atawa kalimah antitetik. Nyaeta kalimah ngantet anu patali harti antar klausa nuduhkeun lalawan. Kalimah lalawan teh biasana ngandung dua proposisi anu lalawan. Proporsi anu kahiji mangrupa tesis ari anu kaduana netelakeun kaayaan atawa hal anu beda. Papalimpang atawa hal anu sabalikna tina kaayaan atawa hal anu ditetelakeun dina klausa kahiji. Kalimah di luhur anu diwangun ku dua klausa teh nu kahiji tayohna Kang Suparta teh gede keneh duriat. Anu kadua tapi banget nurut kanu jadi indung dati barang bret nyirahkeun ge manehna teh tuluy buang diri abur-aburan cul kana gawe. Kaayaan anu diebrehkeun ku klausa kadua mangrupa kaayaan anu papalimpang tina kaayaan anu diebrehkeun dina klausa kahiji, nyaeta gede keneh duriat. Contoh kadua nyaeta aya dina kalimah piraku ari unggal lalaki kudu dibere ngasaan mah da awang teh lain buah ngora. Nah, kaasup kana kalimah salancar jembar. Anu mana kecap piraku kaasup kana katerangan modalitas pamungkir. Anu hartina nyatelakeun yen lumangsungna hiji kajadian atawa kaayaan nu disangkal, dibantah, atawa henteu ditarima ku panyatur. Contoh nu katilu nyaeta aya dina kalimah ti harita indung kuring tara ngomong-ngomong deui. Nah, kaasup kana kalimah salancar jembar. Bagian panambah dina kalimah salancar jembar teh biasana dieusian ku fungsi katerangan. Ruas atawa gatra katerangan anu mibanda fungsi pangjembar atau panambah teh henteu ngawangun klausa tapi nyicingan hiji fungsi dina klausa. Nilih kana harti nu dikandungna kecap ti harita kaasup kana katerangan waktu anu netelakeun lumangsungna hiji kajadian anu geus kaliwat. Anu salajengna nyaeta nu kaopat hirup kitu piraku disebut alus. Kaasup kana kalimah salancar jembar. Anu mana kecap piraku kaasup kana katerangan modalitas pamungkir. Anu hartina netelakeun yen lumangsungna hiji kajadian atawa kaayaan disangkal, dibantah atawa henteu ditarima ku panyaturna. Anu kalima nyaeta harita ge basa ngawoleh manehna. Kuring meh-meh teu kuat nahan amarah. Kaasup kana kalimah salancar jembar. Lamun nilih kana harti nu dikandungna, kecap harita ge kaasup kana katerangan waktu anu netelakeun yen lumangsungna hiji kajadian anu geus kaliwat. Dina halaman 55 anu kateranganna nyaeta nu kagenep iwal sora nu batuk ti imah nu pahareup-hareup. Kaasup kana kalimah salancar jembar. Anu mana dina kecap iwal mangrupa katerangan anu nuduhkeun yen hiji hal henteu kaasup kana hal-hal anu kakeunaan atawa kawengku ku kaayaan, kajadian, pagawean anu diebrehkeun ku predikat hiji kalimah atawa klausa. Anu katujuh nyaeta kuring teu daek reup, kalah guling gasahan, kaasup kana kalimah ngantet. Cirina klausa-klausa anu ngawangun kalimah ngantet sarua tahapanana. Satata atawa saderajat. Eta dua klausa teh sarua tahapanana.
Statusna angger mangrupa klausa anu mandiri. Henteu robah jadi bagian tina kalimah sejenna. Anu pamungkas nyaeta nu kadalapan, ece piraku luas mun ningali emma nepi ka kitu. Kaasup kana kalimah salancar jembar, anu mana kecap piraku kaasup kana keterangan modalitas pamungkir. Anu hartina netelakeun yen lumangsungna hiji kajadian atawa kaayaan disangkal, dibantah, atawa henteu ditarima ku panyaturna. Anu kadalapan, ece piraku luas mun ningali emma nepi ka kitu. Kaasup kana kalimah salancar jembar, anu mana kecap piraku kaasup kana keterangan modalitas pamungkir. Anu hartina netelakeun yen lumangsungna hiji kajadian atawa kaayaan disangkal, dibantah, atawa henteu ditarima ku panyaturna. Masih dina kalimah klausa. Contohna nya nu kasalapan, kuma mun ti sajung urang teh emma tuluy brek gering. Nah, eta tuluy teh kaasup kana kalimah tumuluy. Kalimah tumuluy atawa kalimah kontinuatif nyaeta kalimah anu patali harti antar klausa nuduhkeun yen kajadian, kagiatan, atau proses nu diebrehkeun dina hiji klausa dituluykeun ku kajadian, kagiatan, atau proses nu diebrehkeun dina klausa sejenna. Anu kasapuluh, meureun saha nu pinguruseun. Eta meureun teh kecap meureun teh kaasup kana kalimah salancar jembar. Anu mana kecap meureun teh kaasup kana keterangan modalitas kahangham. Anu tetelakeun yen panyatur ragu-ragu, hangham, asa-asa, atawa henteu pati yakin kana lumangsungna hiji kajadian anu ditetelakeun dina hiji omongan atawa kalimah. Anu salajengna aya tan klausa. Kalimah tan klausa nyaeta kalimah anu teu ngandung klausa. Kalimah tan klausa teh salawasna henteu mibanda caritaan. Contohna dina halaman 48 anu kateranganana kaasup kana kalimah tan klausa teh diantarana anu kahiji mana, anu kadua piraku euy, nu katilu aki-aki eta mah, anu kaopat abdi. Anu salajengna dina halaman 55 katerangana anu kaasup kana kalimah tan klausa teh diantarana balik-balik ce. Tah, anu salajengna aya dina halaman 50 katerangan anu kaasup kana kalimah tan klausa teh diantarana kaja, geuwat, aya naon, ribut gitu. Panginten sakitu anu tiasa didugikeun, kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.